Hei, si Rambo asup kana TV. Wah, TV naon? Polio gitu. Politron meureun. Oh, eta. Eta mah merekna channel naon? Teuing da pokona mah asup TV. Gara-gara naon? Gara-gara nama teu hurung TV-na. Komean eta mah asup TV, eta mah asup penyete, asup channel tayangan gitu. Heeh, kan asup TV lewat tukang teu ngomong tayang dina TV kan. Lain si Rambo rek kawin cenah. Yang saha? Eta jeung randa anak 3. Kos nu heueuh hayang ngurus randa anak 3 si Rambo mah. Ngasuh anak hayam oge warna-warni epae. Kacau, aing mah kana hayam warna-warni. Buat ingat tuh ngasuh jelema mah hirup anakna. Kumamun pae. Nu beda atuh. Lain cenah si Rambo teh ngarit tadi teh digawir, menang rorongkong. Wah, Bener cenah, da tumuan teu menang rorongkong mah ka tepi jukutna. ternyata rongkong mayit, Tuh nyaritakeun rorongkong mayit. Fokus, gerak fokus ya. Tong mikiran LPG wae. Bae gas beak mah eusian we ku hitut. Anjing ku hitut. Ai LPG nganu gas lain? Gas. Ai hitut nganu gas teh. Gas. Tak hari dieu kue di nariang tabung gas tak kamu teh hitut we geus lah asup anginna. Simple, tong dibawa ribet nanaon mah. Asup angin kumaha aing mah. Ya kebayang liang. Gas tadi asup kena tabung gas. Rujita nih pikiran ya Allah ya Rabbi. Liar ngobrol di kamu mah asli. Liar ngobrol di kamu asli enggak? Geus tong amuk-amukan. Cuaca kieu mah ngeunahna diukna tanggal kalapa, bari silih suntungkeun. Romantis pisan. Romantis pisannya, romantis, tamain romantis teh dramatis. Kadi cenah teh melipetis, ngoksilom ge lebarnya dikis. Horeamnya sebenarnya mah ulin katen si Rambo teh. Naon gitu? Heuh ti heula oge dicegat ku bapak si Rambo di jalan. Sugan teh aya naon? Pek teh sendalna patukeun jeung TV. Ya Allah, ya Robi senal patukeun jeung TV kumaha mimitina. Itu mau karena rasaan piraku senal patukeun jeung TV. Heuh meureun TV na mirip sendal. TV mirip senalnya TV mas TV oh. Lain, kamu pernah teu aya budak tetangga ceurik hayang jajan. Heuh tuluy kamu teh replek mangkulo mari. Mangku budakna nakana na mangkulo mari mangku budakna ieu. Kan dibebenjokeun kulo mari jadi teu jajan kan budakna. Hamun ceurik kene anger sok. Atuh repeh wae malah asupkeun kan ulo mari. Tuluy alungkeun we ka Citarung. Kamu budak tetangga. Mana rek begini ais budakna bebejokeun ge bawa jajan ge mah di ais lomari dijikan lomari teh nyambung aing. Heuh mun teu repeh wae geus asupkeun halna lomari. Terus arungkeun we ka Citarung geus kan jadi moal minta deui jajan. Kamu diproses rupanya di penjara naik di penjara. Penjara. Eta jadi hirupna teh teu endah.